Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha barudak darama? Alhamdulillah. Mudah-mudahan hidup sadayana dipasihan kesehatan ku Gusti Allah anu Maha Suci. Patapang deui sareng payogi urang diajar bahasa Sunda. Nah, dinten ayeuna diajarna ngeunaan paguneman sareng istilah kasehatan. Nah, satu acan orang diajar, hayu orang sesarangan ngadoa ka Gusti Allah anu Maha Suci. Hayu orang kawitan wae. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, ya Allah tambahkanlah ilmuku. Warzuqni fahman, dan karuniakanlah pemahaman kepadaku. Waj'alni minas solihin, dan jadikanlah aku termasuk golongannya orang-orang yang soleh. Alhamdulillah. Tos siap barudak diajarna. Nah, upami tos siap mah hayu atuh urang diajar. Nah, nu kahiji urang diajar ngeunaan paguneman. Satu acana kapungkur urang kantos diajar ngeunaan paguneman. Cik, ayeuna Bapak hoyong apal. Masih ingat naon paguneman teh? Ayo saha nu masih ingat? Nah, paguneman teh nyaeta mangrupa obrolan atawa wangkongan anu leuwih ti saurang. Namun tina basa Indonesia nama paguneman teh percakapan atau dialog. Nah, ayeuna lagi gaduh contoh paguneman ngeunaan kesehatan. Ya, judulna nyaeta Rahma Gering. Galih kakara jol pisan, sakola ti iseun keneh. Can loba nu datang. Ema jeung Udin keur beberes di kelas. Galih, Ema, ieu surat ti bapana Rahma moal sakola cenah. Galih ngasongkeun surat ka Ema. Ema, kunaon Rahma make teu sakola? Galih, saur bapana mah Rahma teh salesma. Da kamari atuh balik les kahujanan. Mangkaning beurangna di sakola tos papanasan main poli. Adin, pirage salesma make jeung teu sakola. Nyarita kituna teh Adin bari jebi. Galih, ih ari Adin kawas teu pernah gering wae. Puguh cenah salesmana teh dibarengan ku batuk ngohkoh. Jaba panas nyebret deui. Ema, euleuh karunya teuing. Galih, nya ari salesma teh irung mepeg batak eungap. Komo ieu jeung batuk keur genggerong ateul teh jaba capek ku ngohkohna. Adin, naonnya ari nu ngalantarankeun salesma jeung batuk? Ema, cenah mah virus. Galih, tapi emak urang mah sok batuk teh lamun ngambung haseup atawa kebul rokok. Ngambung haseup rokok pasti we ngohkoh batuk. Ema, da nya atuh haseup rokok teh bisa ngalantarankeun rupa-rupa kasakit. Udin, seperti kanker bayah jeung kanker genggerong. Ema, aduh, Adin pinter. Adin, Ema masuk ngaheureuyan pan aya iklanna dina TV oge eta mah. Keur kitu torojol Ika nyamperkeun bari ngagigiwing surat. Ika, ieu surat ti Nani kanggo kawali kelas 5B. Ema, naha kunaon ari Nani? Gering. Ika, ih henteu gering Nani mah. Ngan kudu nganteur mamahna nu kasawat tipes ka dokter. Adin, ari kasakit tipes teh kasakit dina lambung? Ika, lain. Kasakit tipes mah kasakit dina peujit. Adin, ari mah kasakit nu ngaganggu naon? Galih, aduh abong calon dokter meni apal kana sagala kasakit. Ika, saha nu hayang jadi dokter? Abdi mah dah hayang jadi bidan. Ngarah nuluykeun kabisa nini nu jadi paraji. Ceuk Ika bari ngaleos muruk kelas 5B. Tah barudak eta contoh paguneman anu judulna Rahma Gering. Tah ayeuna
Dina tadi paguneman aya istilah-istilah kesehatan. Aya 3 nyaeta nu kahiji aya anggota badan, anu kadua ngaran-ngaran kasakit, anu katiluna aya istilah tenaga kesehatan. Tah, naon anu istilah kesehatan dina anggota badan? Nyaeta nu kahiji aya irung, tadi nu disebutkeun. Terus aya deui genggerong. Nah, genggerong teh tenggorokan ya. Nu salajengna aya peujit. Nah, apal peujit naon? Nah, leres peujit teh usus. Aya salah sahiji istilah kesehatan nu mangrupi anggota badan. Nu salajengna aya oge istilah kesehatan ngaran-ngaran kasakitna. Tah, nu kahiji aya tadi disebutkeun salesma. Salesma teh naon? Salesma teh radang selaput lendir dina liang irung anu ngalantarankeun panas tiris. Nah, saha nu kantos salesma? Nah, mudah-mudahan urangna sehatnya. Nu salajengna aya eungap. Eungap eungap sesek ya. Teu bisa ngambekan bener lantaran liang hawa atawa dada katindihan. Eungap itu berarti sesak ya, sesak. Nu salajengna aya kanker, nyata kasakit nu matak bahaya kacida. Ibarat mangandeuh dina tatangkalan. Nah, anu nempel dina tatangkalan mangandeuh ibarat kitu atau benalu. Nah, ieu salah sahiji contoh istilah kesehatan ngaran-ngaran kasakit. Nu salajengna aya istilah kesehatan tenaga kesehatan. Contohna aya dokter, salajengna aya paraji, nya paraji, terus aya bidan. Tah, sakitunya pelajaran dina dinten ayeuna. Nu salajengna Bapak bade masihan pancen kanggo hidep. Pancena nyaeta nuliskeun ngaran-ngaran kasakit dina buku tulis hidep. Sok tiasa milarian tina internet, tina buku. Sing seueur nya, sing seueur nuliskeun ngaran-ngaran kasakitna. Pami atos dituliskeun ku hidep, difotokeun, dikirimkeun ka WA-na Bapak. Hatur nuhun kana sagala perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.